di urang masuk salah tanggap bahwa sapartehnya eta bulan sial. Punten teu aya bulan sial, sadayana oge sasih masae mungguh Allah Subhanahu wa taala. Teu aya dinten anu sial, teu aya mingguan anu sial, teu aya sasih anu sial kecuali eta dinten diangge maksiat ka Gusti Allah. Eta hari eta dinten sial pikeun urang. Sanaos dina Idul Fitri Bu, ari keur kaayaan maksiat ka Gusti mah eta teh poe anu sial. Nepi karame di urang mah eueuh nu hajat bulan sapar teh. Nepi ka di urang mah teu meunang cenah kawin ngawinkeun budak atawa kawin dina bulan Sopar karena sarua jeung kawin. Dugi ka ayeuna tiap bulan Sapar teu aya anjing anu datang ka KUA rek kawin. Beres teu nepi ka rame di urang mah. Nya kitu ulah cenah kawin bulan Safar bisi teu panjang cenah jodona loba nu kawin bulan Rajab rumah tanggana rungkad aya teh ce. Padahal menurut sejarah Siti Fatimah Zahra menikah dengan Sayyidina Ali karramallahu wajah, nikahna teh dina bulan Safar. Oh kakara